rewas lamun kabeh nyebutkeun pahala wah geus hese judul nuhunnya nuhun pisan usulan eta mah Pak Kades lain salah abdi ACC keputusan jadi abdi teh beneran pahala menang duit menang aduh jeung bareng jeung Allah menepi ka sugemanya coba lamun bareng jeung dunya akhirat potong lamun hirup bareng jeung akhirat dunya namperkeun akhirat benang tah hirup sampurna teh di dinya matak tujuan mah la ilaha illallah sifat nu alus iwal sifat Allah ai sifat Allah Al-Ghafar maha pengampun matak ulah monis ka jelema ahli maksiat bakal pinarakaeun da kumaha pengampun Allah bisa beak dosana jeung ulah monis jalma ahli ibadah bakal pika surgaeun naha ku kabencina Allah ahli ibadah sekalipun bisa jadi cilaka ku ibadahna iblis ahli ibadah ahli tahajud ahli duha ahli Quran liurah atuh digugu sok di dia aing ngahaja di dinya teh ngarah ceuli urang teu ganeng eta deukeut jebrod kana ceuli bae atuh bae paling balik ke dia rada budeg geureunang demi saha demi ibu tah aduh ampun anyao mundur sok lain jamaah di dia mah kuat wani ngatur ustad hampura akan baik lah kan baik teu kudu riweuh Allah teh boga sifat Al-Ghafar maha pengampun sadora-kodora kana bapa sabejar-bejarna ibu anger tubuh ilallah taubatan nasuha nalika manusia daek tobat ku Allah dipupus sakabeh dosana nu aya adalah alusna sanajan sakarat sanajan eukeur nyawa dina tungtung ti korona coba manusia mun geus nyalahkeun batur teh saumur-umur dia anggap salah leres Pak tah lamun ibu kasifatan ku sifat Allah Al-Ghafar maha pengampun nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa nu ngaledek nu ngahina boro-boro si itu datang ka imah dina henteu keun bae hampuraeun tah matak jelema nu alus teh nu sok ngahampura ka jelema nu gede dosa ka awak urang berarti urang kasifatan ku Al-Ghafar innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifatnya kudu sifat Allah ngan ari Allah make maha ari urang mah eueuh lamun Allah boga sifat Rahman Rahim maha Rahim maha welas maha asih manusia mah eueuh maha madanu Allah tak urang mah kudu nyaah jeung asih berituna mikir deudeuh setiap jelema nu nyaah asih boro-boro kepada manusia anjing budug di jarian lapar pasti bakal dibere dahar teuleum awakna ka jero anjing wah tiri ieu anjing lapareun tuh ieu mah pan anjing cager ge di baledog jeung di prosprit bener ya teh telem ka ditu kadang-kadang urang teh mangut ke anjing nah mi guru rada lieur bapak lamun kuring nyebutkeun mi guru ka anjing da loba jelema jeung molotot atuh rada gelo jelema teh cicing heula can ngarti mah tongok ka amek mata kuring mah panggih jeung anjing punten cinta pun guru nah da rasikona teh ku salemur dianggap nu gelo Pak cing teh nah ibu nyebut nu gelo maknya guruna anjing kali-kali mau urang guru ka anjing bahasa anjing bawa dina bahasa kitabna Bulughul Maram jilidna jilid kahiji hadisna nomor kahiji bab naon bab toharoh sanajisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali kalau make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur kakara ungek nu molotot jadi tetulusnya tuh kan bios tisu cai 2 gelas diinum kabeh ngarebak beteung ku sok beda derajat wae ka ustad aduh 2 gelas tadi mah Pak Camat kosong ieu meja teh jadi meureunan antara camat jeung ustad teh derajat teh meureun luhur ustad meureunnya tisu kesang seutik tisu nyampah bener talung jadi ustad daripada jadi kades teh geuning tuh eueuh sifat anu alus iwal sifat Allah eueuh keputusan terbaik iwal keputusan Gusti neng bisi ieu mah neng putus jeung kabogoh tong leweh tong jebleh
tarimakeun bi kudrotillah, ku izin Allah, ku kudrot Allah. Bisa jadi ieu teh keputusan Allah nu terbaik, bisa jadi neng putus jeung ka bogoh bakal dianterkeun deui ku Allah nu leuwih bogoh ka diri neng. Leungit ka bogoh neng nu datangna gerhana. Pan meureun moal ngerakeun mitoha ari kieu mah. Pak Kades eueun nu milih bisa jadi terbaik. Apa nu ngaran hirup mah lamun aya 4 calon kades nu jadi hiji, nu tilu teu jadi, matak bisa jadi anu terbaik teh nu teu jadi. Mangga ku bapak tagih kanu teu jadi kades, maneh teh basa keur kampanye boga janji ti anu pikajet, kumaha cek ibu, cek itu apan keok teu tulus. Nepi ka eueuh hisaban eta kanu eleh, coba nu jadi. Nu jadi tagih janjina basa keur kampanye boga janji ti anu pikajet. Lamun sulaya karena janjina menang cek rakyat tapi eleh cek Allah. Lamun bisa nedunan janjina menang cek rakyat, menang cek Allah. Matak talung nu eleh hisaban ukur di dunia wungkul mana Pak Kades teh teu ka dieu untung atuh ya oh aya wakilna rupina nya jadi ustad maruk teu berat talung kana teu jadi naon hisaban kanu terjadi sok coba anu jadi boro-boro ku Allah ku manusia we dihisab itu ustad teh bener kitu ngomong teh kudu bager geuning pedit tuh dihisab ku jelema ge matak hirup mah geus we kabehanana ge kudrotna Gusti. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot tarimakeun naha terbaik keputusan Allah mah beunghar kasep namaruk bakal jongjon kana hate ibu moal init-initan sok sieun dicapluk batur WA na dipariksaan sieun bebe-bebeban jeung batur lamun balik telat jamotrot jeung jeding ongkoh ti mana cek salah kita geus usaha mah jeung ti mana na telat balik bituban dia alasan sia mah da kanu kasep mah coba nu petot dek balik heung teu kajeun WA na osok dipariksa tara dek bager ge jug we nah percaya boga salaki petot mah moal payu. Inilah keputusan terbaik Allah. Matak nah hirup mah jeung kudu ngabanding-banding milik urang jeung batur teu kudu riweuh hirup. Da kabeh ge hirup mah aya tung. Ibu dihina batur, rek batur dicaci batur aya tungtungna. Di mana tungtungna? Geus nyerieun huntu si itu eureun. Bapak ngamek wae ka salaki tujang tajong tujat teh tenang ibu engke ge aya tungtungna. Di mana eureunna? Geus pengkor. Geus lempang kieu tah aduh kakara eureun tinggal bikeun bujur ibu kop kitu rek dijebrod insyaallah salah kita kan jebleh aduh ieu teh durhaka ti maneh tinggal kieu we ibu bisi nyeri hate mah lebok tinggal kitu mata keputusan Allah mere panyakit keur ngareureuhkeun jelema tina doraka mata lamun jelema doraka wae tah engke Allah nurunkeun mangrebu-rebu panyakit baheula eueuh panyakit pan aya nu mah pabalata kolot baheula mah paru-paru acan calager we bari ududna ge bako geuning nu ayeuna mah paru-paru teh terbesar Indonesia teh panyakitna teh leres peringatan Allah baheula aya gempa jarang nah ari ayeuna asa mineng kunaon eta lain bencana alam lain da alam moal bisa mere bencana moal Pak naon atuh nu ngakibatkeun bencana alam loba budak nu nganyeuhatekeun kolotna nepi ka aras ingeung cai deuk bahe langit dek bitu gunung dek ngebeledug nepi ka angin oge siap lilimungan dek ngutuk ka eta manusia naon sababna jasa kolot ukur dibalikeun ku kanjerian hate weh tah toong ku Pak Camat jeung ku Pak Kades ayeuna anak urang beula mah urang-urang paling sieun pan ku curug kolot teh pan ayeuna mah ya dikieukeun teh kalakana naonan ari bapak kitu bala mah urang-urang urang-urang gitu Pak da abdi usia 40 tahun ngalaman hoream barang dahar lamun kolot can barang dahar naha ngaragangan beteung kolot pan ayeuna mah beboko be aku anak bener ya teh tuh paingan baheula disebut pakudunya atuh anak teh naha aralus ka kolot pan ayeuna mah loba nu garoreng ka kolot boro-boro mah dititah ngapalkeun titah maca Quran titah salat dititah mani ge hararese bari keur dirina teh heueuh ibu dibaudan ku indung 2 poe da acuhna eta budak urang coba dibaudan ku kabogohna kuat atuh maafin atuh meni rujit sia eta mah
inung nama baut Pak sugan lemek sugan nyarek acuh we aya budak minta hampura ke kolot jarang nah ari kabogoh ngabaudan kuat jiga nu harareueuh maafin aku iya aku salah geuleuh aing mah bari jasa kolot lebih gede batan bejasa kabogoh justru kabogoh mah ngarerepot disaragaman ku kolot diongkosan ku kolot disakolakeun ku kolot diantar ku kolot nah ai kabogoh goblok jasa naon keneng keheul atuh da bener bu kan bahayanya diomongkeun loba budak ABG di dia paling baralik cara kedeung deui sudi aing mah kasiniran mantong tuh bahaya kayak itu kabogoh boga jasa naon ka neng geus sing sadar keneng saragam ti kolot bekal ti kolot sepatu ti kolot buku ti kolot dianterkeun ku kolot biaya ti kolot nah hari baudan ku kolot kuat acuh ai ku kabogoh kuat garusingsa teu sare sapeuting lebayana Gusti ya Allah ih amit-amit bari kabogoh menaon jasana pirage nanya kamu udah makan belum dijawab ih kamu perhatian banget sama aku kirim beas Udin kirim beas dadah harta lain ku cinta aku beas peting-peting ditanya kamu udah tidur belum cek kurang main logika mata ngabalas ge acan nah cinta jadi boloho init-initan mau motor butut beberek-bekan baheula mah nangkep we cur hujan mogok dorong kuduaan nyebutna iindiaan coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut pan harita keneh ngagajeleng tina motor dijejak motorna ganti cek aing oge atuh heuh ibu ini apel cek kabogona enggak ada teh manis ada juga enteh biarlah teh aja kan manisnya kamu ku ngarayuna aral apa sama kabogona teu mawa duit kumaha budak awewe tampil jadi solusi bade ngareukeut nyata teh teu nyanak acis terus tinggalin bios neng heula si waradul sia moli rokok bade sareng kopina nya bios cecet neng heula moli kopi ninyuh tilu balikan korek opat balikan ngesang lu atleet sekabogona ridho di piwarang ku AA kumaha jawabna ih ridho banget coba nu geus kolot kieu ibu dititah opat balikan ka warung di jalan we geus mah cobrot rada gelo salaki teh belana ngajajah wungkul ka aing tah bari duit nu kamari ge teh digantian nya bu tah darengekeun si teh keneng ulah kagoda ku bibir lalaki inungna deui sarwana alhamdulillah pun anak menuju di Pangandaran samingon reuneuh lain alhamdulillah pepeurieun cenah ku urang tara dibawa bareto da jelema sangsara ayeuna geus boga kabogoh di Cacanak 2 minggu di Pangandaran astagfirullah nyebutkeun alhamdulillah eta musibah geus kieu mah ibu nu jangar matak ulah coba-coba budak diinjem ku lalaki dibikeun lamun can aya janur kuning komo wali can datang lebe can nyatetkeun montong dibikeun ibu sadeo teh da bener ya lain ya kumaha tuh can ngajak ulina ustad nana sarua urang ge da jelema aya nafsuan nya Pak bapak ge mau motor pan di sisi jalan aya awewe kahandap seksi kolor pondok kaluhur you can see buuk di bereuman da anger teh lalaki mah BN beuki neuleuh hayang we tetep kajian huis geus cetuk kanu kitu mah barang bagus nyebutna ge padahal cek agama mah teh wayahna ulah ditempo heuh berarti kudu peureum aya peureum rasiko tabrakan hari beunta rasiko doraka tak awak teh keur perang antara doraka jeung tabrakan jadi milih mana si negara tengah we peureum beunta matak ternyata nu ngaran ilmu teh Pak pabalatak ieu cau koneng saha nu ngonengan ieu cau amis saha nu ngamisan jeung saha nu boga amis saha nu boga amis letah meureun cobaan we asupkeun kana ceuli teu karasa amisna atuh baur oh ieu rambutan geura sok saha ieu anu ngasupkeun sikina ka jero dipikir-pikir ku kuring Allah teh bener maha agung nada Pak ya ge bapak kumisan janggotan eta teh keagungan Allah coba ibu eueuh kumis eueuh janggot
matak lamun bapak baeud kudu era ku kumis aya kumis badag baeud da jiga lele useupeun atuh. Lamun ibu dek baeud ge wajar kumis eueuh janggot eueuh baeud pan jiga jeruk dek bitu. Tapi lamun bapak kumis panjang janggot panjang baeud cobaan geus sok masang kaca heg baeud bapak amit-amit Gusti. Matak lalaki mah 80% dibere kaunggulan naon akal. Matak cekolot baheula lalaki kudu ngakal ngarah pamajikan ngakeul, lalaki kudu ngarah pamajikan ngarih. Tak tugas bapak mah mikir we tuluy. Nalika pamajikan baeud pikir lain dihoak. Pamajikan baeud dihoak nyegag kunaon maneh baeud ku sia tuh nu baeud mah tong ditanya anggur bapak mikir aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Gerak toong padaringan kosong beas meujeul pamajikan baeud. Gerak toong poe Senen eueuh keur setoran pan kitu geuning. Anu limaan ngariung geuning bikeun kakak jeung KTP aku bersumpah dan berjanji lamun tina opatan teu kabayar hiji tanggung renteng ku nu tiluan. Naon eta si emo? Lang kana sirah teh melaan naon dari ibu kikituan da melaan kahayang lain melaan pangabutuh. Matak susahna teh saneng-eneng teh nya. Dah hayang tuluy. Aduh, bae ada abdi yakin ngomong kitu di dieu mah eueuh bang eta eueuh. Meureun. Da nyebutna ge arisan. Tuh, toong padaringan kosong biasna meujeul pamajikan baeud, toong lipstik geus dicokelan ku bilik kuatrametek tungtungna. Toong wedak geus dekok tengahna, bapak langsung tampil boga solusi, gek diuk gigireun di jelema anu keur baeud, cabut duit 2,5 juta, mah tong baeud wae tak acis 2,5 juta, nu keur baeud diberi duit langsung nangkep lain ta tadi. Malahan 6,7 bapak disarung geus dicekelan, hayu ah sana 2,5 juta lur. Jadi lalaki mah kudu pinter neangan solusi. Matak cek bahasa kolot lalaki mah panjang lengkah, ibu-ibu mah ponok eta maksudnya teh ponok pemikiran, ai bapak mah panjang pemikiran. Coba ibu-ibu mun pasea dikit-dikit janda, dikit-dikit janda, talung radanaan wadul. Coba bapak panjang pemikiran, ulah mah ulah nepi ka kitu, budak bisa jadi korban deh paduli we. Awe ponok pemikiran teh, matak bapak kudu jadi pembimbing nu bener. Da ieu bapak-bapak sagagah-gagahna pacamat angar ku pamajikan mah keung. Nu mana pacamat teh apal? Oh, ampun dan pacamatnya. Asli pacamat gagah gaya hareupeun rakyat pidato, oh blok blok blok. Punten WA kapanggih BBB ada jeung batur mah ceuli di kieu ge. Moal sekali-kali deui. Teuing bapak-bapak sami gitu. Eta kitu babengok maneh ustad nya sarua we. Matak abdi mah balik ti dieu pupusan heula WA teh. Da sieun tawa ganti ngaran. Mun Lilis getos ku Udin. Hiji waktu pamajikan keluar nyok kota HP. Pak cenah itu Udin nelpon. Wah gebog teh Pak. Nah pan Lilis jerona. Cicing tong diturutan. Aduh ampun. Nah habet gitu pan ibu-ibu mah ku Allah dihargaan umaha indung kakara bapak. Jadi orang mah wayang namanya ngelehan ngan hiji Pak penyakit ibu tara bisa ngahargaan karena kehadean jadi salaki. Imah pageuh baju teu daar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos pamere saha eta salaki heraos sakali bapak nyieun kalakuan goreng gedong teu dianggap, kongkorong teu dianggap, kanyaah ge teu dianggap, padahal sakali nyieun kagorenganana. Jadi hareupeun ibu mah 1000 kaalusan leungit ku hiji kahadean, leungit ku hiji kagorengan. Tapi hareupeun Allah mah tibalik 1000 kagorengan leungit ku hiji kaalusan. Matak geus rumah tangga ulah karena si eta, kudu karena Allah we. Kahartos ya. Jadi kumaha tuh ngareupan pamajikan nu kitu bawel bae Pak. Alus ge boga nu bawel daripada nu pego. Lamun boga salaki bawel teu kudu boga radio, teu kudu boga TV, bawa we jual. Cabak we si eta, wah leuwih ti film Korea atuh ramena ge. Eta teh ngaranna hikmah. Jadi cai. Jadi nu ngaran hikmah teh hasil. Matak jawaban hirup innallaha ma'ana jelema nu alus teh nu bareng jeung Gusti.
urang sodakoh nah jeung Allah teuing bual jeung ria barang bere kata tangga kudu we dipoto cepret foto cantumkeun di Facebook alhamdulillah kadang teu santunan bari nu miskin nararagog pan eta teh harta leungit amal lain pan rugi kahartos tamatak di dieu neme aya santunan sing jadi ibadah kan ieu teh kudu era santunan setahun sekali nah ibu dak yatim hirupna setahun sekali gitu